wa fi hayatina wa mautina wa hasrina wa nasrina wa dillang fil qiyamati ala ru'usina wa sakil biha mawazina hasanatina bifadlika wa karamika wa judika wa ihsanika ya dal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal. Pantas nyata berjibaku anjeunna oge sami berjuang dina urusan tupoksina masing-masing ngatur ngolah dayeuh ngolah negara. Urang doakeun kurang sadayana pemerintah urang ditakdirkeun pemerintah anu saroleh ame. Pemerintah anu aradil, pemerintah anu bisa nuduhkeun ka rakyatna kana jalan anu dipikaridok ku Allah, tur manehanana meunang hidayah ti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sabab manusia di alam dunia anu parat kalam jadja, bagja jeung cilakana tergantung dua golongan. Sinfani ida solaha sairunas, wa ida fasada sairunas. Dua golongan di mana balalaner etan dua golongan artina soleh menang hidayah ti Allah tur nuduhkeun ka rakyatna kana jalan anu pikeunkeun ku Allah, maka bakal saroleh salamet nya eta rakyatna jeung tanah airna. Ima salamet jiwa ragana, wa ima salamet milik rizkina, wa ima salamet agamana, bakal salamet di mana saroleh nu dua eta golongan. Wa ida fasada bila mana ruksak dolim, imma dolim ka dirina, wa imma dolim ka sasamana, wa imma dolim ka pangerana. Eta nu jadi dua golongan eta, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngaruksak sakabeh manusia nu aya di alam dunia ieu, lain ruksak jiwa ragana wungkul, lain ruksak harta bandana wungkul, tetapi akhlak jeung akidah nage bakal hancur. Amin. Qalu saur sahabat, wa masin pani ya Rasulullah, saha Gusti Rasul anu dua golongan eta? Saur Gusti Rasul, al ulama'u wal umara'u. Para alimil ulama, para kiai, para jengan, para asatir, oge nyaeta para umara alias para pengurus pengampih nyaeta urusan tata kepemerintahan anu ngurus dunia, anu ngurus negara. Tadi mana balalaner kabeh, maka bakal bener salamet nyaeta sakabeh rakyatna. Ima salamet jiwa ragana, sabab aya rakyat nu dilanda ku Allah dihancurkeun jiwa ragana seperti di zaman Nabi Musa alaihi salam nyaeta dilanda penyakit taun. Kamari mulhakna corona di urang. Itu aja. Wa ima diruksak harta bandana seperti di zaman Nabi Musa alaihi salam terjadi diruksak harta bandana. Wal jaroda wal kumala wad dofadi na surat Al-Baqarah. Dihancurkeun ku penyakit simet, ku hama nyaeta kutu, bahkan nyaeta ku hama bangkong, sehingga nyaeta sakabeh milik rizki nu dipelak anu disetok di Bani Israel hancur kabeh. Bahkan dina kitab tafsir Munir ngajelaskeun laingan sakadar nu dituang wungkul, imah sadayana hancur ku simet dina waktu sarita. Wa ima dihancurkeun ku Allah lemah caina alias tanah airna seperti di zaman Nabi Nuh alaihissalam dilanda tsunami besar-besaran. Wa ima di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah turun gempa anu nyata hantem-hanteman sehingga nyata hancur. Bahkan kaum Ad, kaum Samud ku Allah dihancurkeun ku badai-badai pasir sehingga nyata hancur eta negara jeung rakyat-rakyatna. Tetapi khususnya alias ketentuan ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal dua pemimpin ulama jeung umarokna saroleh kabeh, maka rakyatna jeung tanah airna ku Allah bakal disalametkeun. Sok sanajan rakyatna teu pati balanar ka Allah dolim para ibadah, bahkan musyrik murtad jelema teh kasasama jahil aniaya hasud unek-unek suudon, bahkan nyaeta dolim kadirina tinggal tina ibadah ngalaksanakeun maksiat ka Gusti Allah. Tetap ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dihormat asal dengan pemimpin ulama, kiai, para RT, para kades, nyitunya oge para camatna saroleh nuduhkeun kana jalan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sabarika lamun seuk nyaeta di eta kampung, di eta desa, di eta kecamatan, di eta negara dipimpin ku ulama anu dolim. Dolim kadirina, dolim nyaeta kanu jadi sasamana, dolim kanu jadi pangerana. Dipimpin ku pamarentah oge anu dolim, maka Allah Subhanahu wa taala kajenteng rakyatna saroleh menang hidayah ti Allah tetap bakal hancurkeun di alam dunia mah ku Allah. Berdasarkan hadis Rasul,
lantah likar rakyat wa in kanat musiatan dolimatan in kanat timulatu hadiyatan mahdiyah walakin tahlikar rakyat wa in kanat musiatan dolimatan in kanat timulatu hadiyatan mahdiyah nu hartosna tetebih tina nu tadi itu para tak doakeun pamarentah urang pamimpin urang teh sing saroleh peda aya salah saeutik tadi ge saur ajengan eta teh kudu diambil hikmah yen bahwa eta teh suatu jalan supaya jadi ibadah ka urang beda urusan rumah tangga ngumpul jeung tatangga jeung baraya jeung pamimpin jeung guru jeung murid sarua itu sarua ambil hikmahna bahkan ku urang lamun bisa manasehatan gitu nya nasehatan bahkan doakeun ku urang lain dia memboga pamimpin tepat di bener seeutik nyata dek diomongkeun dina warung kopi di garduh tungtung nak jadi namahan doraka ka urang eta teh ngupat karana teh leres kitu komo dileuwihan mah kasalahan asa jengkal dak nyata diomongkeun anak aya 3 depa beureun fitnah ngaranna komo leuwih gede leres itu mata ku urang doakeun pamimpin urang guru-guru urang teh kitu nya ulah dugika nyaeta timbul suatu cacian makian fitnah gibah akhirna nyaeta timbul dosa namahan doraka ka urang sadayana doakeun ku urang ku ayana doa insyaallah Allah bakal ngarobah eta dulur urang ditu nya rek nu jadi pamimpin rek nu jadi ajengan rek nu jadi nyaeta pemerintah tetap dia itu pasti Allah bakal ngarobah ku ayana nasihat Allah insya Allah bakal ngarobah tingkah laku eta dulu urang daripada diomongkeun urang menang dosa gitu para bapak sadayana lamun dia marurah salah saeutik tawarkeun ka geledek gitu kade ulah nya tadi lembok jurig-jurig acan ulah kade doakeun sing alus ad-du'a bil khair alias nyata ngadoakeun ka urang sing baik sabab doa yang baik akan kembali kepada orang yang mendoakannya itunya. Nah, doakeun mudah-mudahan pemerintah urang, guru-guru urang takdirkeun nyata pamimpin-pamimpin sebagai ulat-ulat alias pengurus-pengurus, imam pengurus agama, wa imam pengurus sultaniyah alias kepemerintahan ditakdirkeun pamimpin anu saroleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu bapak sadayana satu acara jisim kuring medar. Para cekap sakitu jangan doa para sadayana data di atas ngaos maku pangarsa ajengan uti payun. Sabab ningali situasi dan kondisi ayeuna geus rada wengi ya. Seura nunutan gitu. Taku mari kitu jisim kuring supaya kena kana adat mutorodah alias adat yang berlaku di suatu tempat. Contohnya seperti di Pasir Laja ieu Desa Borega Indah Kecamatan Cimanggu. Biasana ari ngaos sok nyaeta duit kata musabaraha di dieu. Sabaraha 11? Oh 12, eta 11an menit rada atoh gitu jisim kuring rek wih deui gitu. Gatos ngaduakeun mah. 12 insyaallah mudah-mudahan Allah maparinah kegiatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor kaduana jisim kuring ka dulur-dulur nyanggakeun silaturahmi terutama ka guru-guru. Semoga urang sadayana dengan pertemuan ieu tambih-tambih manfaat barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu kaduana jisim kuring ia nyata nyampaikan sepatah dua patah kata anu dengan membawa visi dan misi oge niat sejak ibadah taqarrub ke Allah karena Allah saling wasiatan dina jalan takwa ke Allah. Kade ulah salah paham ka dulur-dulur. Jisim kuring lain arek ngawasiatan lain, jisim kuring garu masa jelema bejaaneun keneh. Lain rek mamatahan jauh tangah ka langit jisim kuring ge jelema nyaeta bejaaneun keneh. Tapi kurang saling peda urang dititahku Allah di alam dunia ieu ti antawisna ujian urang ti Allah teh kena saling wasiatan dina jalan takwa ka Allah saling bejaan saling elingan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa pada bab tapaul ke santri mah alias bab saling itu wa tawasau saling wasiatan itu bil haki dina jalan nyata kebenaran bahkan saling wasiatan dia jalan nyata kesabaran wa ta'awanu saling tolong menolong kesak saling ulah pelit itunya ari maneh hayang ditulungan ari maneh tara nulungan batur itu dah saling mah hiji pagawean nu ditemrong ku dua jelema atawa leuwih ceuk santri mah bab tapaul kitunya mang santri
wa iya bin tapaulun minit ta'al wal ain wawun sulibat walam tu'al pan kitulin cek alfiah lamun cek minana do maksud walahuma oja idin tapa'ala wa qad ata li ghairi waqi'in jala saling dina saling wasiatan ieu jisim kuring hapunten ka dulur-dulur terutama ka guru-guru nu kahiji bisi teu keuna kana mangkul anhuna teu keuna kana dalil aklina dalil naklina hapunten berebu-rebu hapunten ka guru-guru nyaeta atas kabodohan jisim kuring kalayan tiasa ngalereskeunana. Oke anu kaduana dina bahasan membawa nyaeta bahasa jisim kuring di kampung Babakan Ciguha desa Cibitung kecamatan Cibitung jisim kuring pondok pesantren nama Al Istiqomah tadi gagaduhan ngan ananging geuningan ngan sakieu nyaeta buktosna ari jalmi nama kitu para bapak para ibu sadayana bisi jisim kuring ieu bahasa teu akur jeung adat mutorodah di ieu pajajahan di ieu desa di ieu perkampungan sabab ulama usul fikih parantos ngadawuh al adatul mutoratu tunazzalu manzilata sarfi yang bahwa adat yang sudah berlaku di suatu tempat di suatu pajajahan di suatu desa tunazzalu manzilata sarfi itu harus dimasukkan dengan seolah-olah syarat atasnya ada sesuatu. Contoh jisim kuring rek ngayakeun saling wasiatan dina jalan takwa ka Allah ieu kadulur-dulur berarti kudu membawanya eta bahasa anu mutorodah di dieu. Sedangkan bahasa sanajan pada bahasa Sunda lainnya eta ladang lain belalang lain kepala lain orang leres itu iya deui beda kecamatan itu nya pasti rada beda cek Babakan Ciguha mah ieu bahasa teh asana teh pangalusna ieu lagam teh asana teh panggenahna boa cek pasir angin mah kulit kugari hal jeung jorok jeung pikageuleuheun hampura ka dulur-dulur. Sabab itu perbedaan istilah ittifaqu thaifatin ala wajh mahsusin bihi. Beda nya eta istilah masing-masing. Hampura ka dulur-dulur. Tipayun disimpuri. Anu salajengna para ibu bapak sadayana disimpuri dina saat dipercanten ku pangarsa sahibil warimah. Pangarsa abah iib. Pohon deui tadi teh dua kali disimpuri ngenalkeun teh bah emut keneh teu ke cenah. Pohon deui padahal memeh puasa ngurut jisim kuring di rerompok di ditu. Hilangkeun deui ari jisim kuring teu terang abah teh anu gaduh maksa di dieu teh. Sabab melalui nyaeta pelantaraan pun rayi. Ditu nya Jang Mardi eta teh rayi jisim kuring. Rayi nyaeta sepupu. Ramakna teh nyaeta rayi ibu jisim kuring. Da jisim kuring teh urang dieu sebenarnya mah lamun ningali ibu mah. Sabab lahirna di Tegal Molen. Itu sadayana itu bahkan Bang Juandi tanu jadi lurah kabarieu geuningan eta teh kapi abang eta sarua itu jadi baraya keneh sareng dieu teh can jauh-jauh teuing itu para bapak sadayana hapunten barokahna ieu nyaeta acara mudah-mudahan urang sadayana ngemingkeun kabarokahan tampih-tampih barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakumaha tadi kadangu kupangku urang sadayana wejangan guru urang sadayana tipayun pangarsa kasepuhan yen bawa dina nikah teh eta teh ibadah hungkul bahkan laingan sakadarnya eta geus berjalanna rumah tangga tetapi dari awal pun akan pernikahan itu adalah ibadah. Sabab ulamanya tapukoha ngajelaskeun nyaeta dina hasiah-hasiahna. Annan nikaha min sara'il qadimah. Yen bahwa sanyana nyaeta akan pernikahan ieu termasuk syariat-syariat agama anu geus nyaeta pibahula. Geus di zaman dahulu kala. Bahkan di zaman Nabi Adam di surga ge akan pernikahan rumah tangga teh atos aya. Terus sampai ka nyaeta umat-umat Nabi para rasul sehingga nyaeta umat Nabi akhir zaman urang sadayana akan pernikahan aya. Anane pernikahan termasuk syariat agama berarti nikah teh ibadah.